Geus sekara katutna yaga ibu tina Herlina jadi ciri anu pasti dianggo dasar pamiri tina pagelaran wayang rangtos moal gabirek deui geus sekar katut niaga Bapak Cecep Pura Ciwidey Bapak Kades aku jadi ciri anu pasti seni
sing langgeng dugi kajagan ampun Kang Dadang Sutariaan korehan anak siwi korehan anak siwi Dia kurwasi nanti sorak taroe ayu atur digawe yu Purwaman Mantraya Winulan Ia sesurat tinggan tinangkan Gusti Kinarita saking pundi-pun dados tandaning carita ya kukung gebang siwa langku ayu ayu tua anak tumbuh di dalam ali pada tetes kemaretes kanti maretes sanana astagang gapuratan Mentra winulan sastra tinuara alun panjangi ngawusin neng kikata purwa lantara
Basa Urwahartusipun wiwitan Dokita Tara itu carita boten wonten malih kejawi di salabeting pagaran Jawi Karaton Nagara Ambang Sagara. Nagara Ambang Sagara kang kaceluk ambang iwkel kakajana pria kajamparing angin-angin kakocap mamsat nagara. Watakuan kes anu jadi sang nalendra dudu loro angin sawiji-wijine. Bibisik Prabu Sukmadewa. Sampun dipun parek ingkang Pati Sukmadenta anu tungkul kamali kelut dadi mahnari mangsabda agrih ningali pamor sang nalendra. Narapati Nagi Raja Nagara Ambang Sagara ananging saderengipun ngandika pene-pene raja pene guru bakal guru dadi ana hiburan suara.
Hari wayang hirup hari kudalana jalma hirup Gusti Allah lalakon di pamayangan baik mal bagawaka jambe gambaran sifat jalma di Banda Apes jeung Jaya Bapak Kades Salosa Wirin anu bageus simbol dina seni wayang di jalma Sasmitana dina wayang contohkan aja luang jadi contoh adena kiranya Anwar deui pikeun ente anu godeng
Pasuakan busana pasuakan busana busana maneka sarwa kapuspit pengdianang yang pandrahi sarwarukna sarwa renggeng manik narawata yang wayang gumiwang anugerah yang mahauna idalang modal tiulang guaren papada urang pagelaran wayang purwa angker panca curiga silip sinir jeng silaka Simo Dewu Sasmita ya Dewu Sasmita Ajen seni adiluhung
pancuh nangtung galur nanyung keconton pientengen lenyep anun larap gedung ciri manusia sajati tumampi takdir ilahi nyamuni ngawin siktiri bakti yang maha suci wontening pagaran Jawi Karaton Nagara Ambang Sagara dibisik Prabu Sukmadewa sampun satunya lebih naturata lengahin dedangkar dan kapinaletek ing susoca ineng dana waratna lemek baputrang medani ina menyebar kastori lan sinebaran sari mahkota sarwa enah inaretes ing susoca murubmu biarkan dia kunang-kunangan sampun dipun parak ingkang patih ngarangkep senopati ngabahureksa Akasih Sukmadenta anu tungkul hamaliku tatimah narimang sabda ajri ningali pamorsang nalendra Narapati Nagi Raja Nagara Ambang Sagara ya Prabu Sukmadewa wujud awak buta diri terahing seksi nanging parantos tutas dening katimulan kagagahanan kamandragunaan oge sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani wujudi Yunani jadi raja adil palamarta kaum buruhan teripu padagang pada sugema patani pada muti ingon-ingon pada mulang kakananga sewang-sewang tawis ieu nagara Ambang Sagara teh estuning ayem telu terteng jadi kahormatan sadayana para masyarakat sadaya seueur masyarakat di negara anu mikat cinta kan ieu raja Ambang Sagara lami-lami nganti kakot daling disan mekaten pengandikanepun Narapati Nagri Raja Nagara Ambang Sagara ya Prabu Sukmadewa Wadi pula anu payus dipiagul kalayan dipikareus ku kula coba minta diukna kahareup kula sangat sono nutaya papadana kahareup diukna di atunyuk semangat simaki pun senopati nampi kena pembagi salira kalayan haturkeun semua pangabakos kami panjenengan Gusti Prabu ujas tuti sampean dak terima dening tangan loro kiwa lantengen disimpen di pulung ati pun dehing mastaka di atur nuhun ngeran kalihna ti eta daun tina naon rupiah kalapatan muga ageng sawo cukup lumur jemar hapunten anu kateda Gusti tina soal kasalahan laras hari urusan salah mah urang pada saling maklum we da urang mah makhluk kakenaan ku Allah jeung gingsir
teh cicing dina hiji martabat sok beneran jeung sok kasalahan bener wae lain malaikat salah wae lain setan eta ilaharna manusia kuhal eta payus tur pantes dumasar kana ilahiyah nu tadi pantes lamun urang pada manusia saling hampura komo di dituna mah manusia tetungku tempat kaluluputan tengah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji isuk rajin taraka pake sore taeta ilaharna manusia nu mata pantes namun urang papada manusia saling maklum ya garis komo bahasa umum geus netelakeun eueuh di jimat anu pangampuh-ampuh na di jagat raya pramudita ieu iwati saling hampura antara urang jeung urang nya leres tah di antarana kahancuran ieu jagat di antarana harenghengna ieu jagat teh kulantaran ieu hampura geus jadi barang anu mahal kadang-kadang apan urang teh gengsi lamun rek mentah hampura ka batur di mana-mana urang geus ngalakukeun kasalahan katutupan ku era oge pon kitu deui kulantaran panyakit hate anu nyangkaruk dina kalbu ngajengjen dina angen-angen melit ngait ngaruruhit dina ati sanubari anu kasebut dendam kadang-kadang lamun batur mentah hampura teh nepi ka lagrag ucap rup ku padung rap ku lemah katuruban taneuh beureum aing ngorek ka hampura ka eta jelema ta ieu nu jadi palias keur urang teh nu mata kade geura leahkeun ieu manah geura jemarkeun ieu manah dina masalah hampuraan ya leres kudu jadi lautan hampura pan pangeran oge gopuru rohim maha hampura maknya urang salaku makhlukna teu hampuraan ya leres ulah neteuli jadi jelema mah ulah julid ulah sulit ati belang bayah cing merenahkeun ieu hate supaya genah merenah tur tumanina balung-bang timur disebutna nya leres nu matak yuk tingkatkeun deui ieu budaya hampura anu geus hampir leungit ulah uusuman wae hampuraan teh uusuman kumaha dalolobana di urang mah hampuraan teh uusuman tempo usumna Idul Fitri kakara saling hampura tempo Idul Adha kakara saling hampura omo dina Idul Fitri mawa antara bapak anak jeung kolot oge kolot jeung anak lanceuk adik tatangga kadang-kadang jeung nu teu wawuh oge saling hampura dina Idul Fitri nepi ka hujan cimata cilirangkul nu sujud teh mah aya kanu jadi indung teu boga indung jeung bapak geus mararaot init ka kuburan jarah kubur di kuburan ge sarua juuh cimata lain teu meunang alus teh kikituan teh hade detik kikituan teh ngan lolobana eta teh ngan saukur sapoeun wungkul seremonial wungkul dipake tradisi wungkul hampuraan teh tempo lebaran wungkul
da buktina mah geningan jika nu heueuh dina poyanan lebaran mah saling hampura 3 poe we tidinya pabaeud-baeud deui teh silih omongkeun deui komo mitoha ka minantu mah katuruk-turuk minantuna pi ka sebeleun pagadagan minantu ngapoe ngan selot teh jeung selot minantu teh ngadepo jeung ngadepo aing ngadepo remen aing ngawede henteu atuh puguh we bangkrut tapi ka duit lagu gak dipake depo kade uang nu beunghar tina judi ya nu beunghar mah angere banarna diomongkeun minantu teh katuruk-turuk minantu pagadagan ungapoe ngan museuh we jeung museuh pagadagan minantu ungapoe nganengan cacing jeung jangkrik museuh lele dengan tiren lain teu menang museup mah data mah karesep kan ulah kaleuweuhi ulah teuing ulah kaliwatan teuing sabab naon pangeran mah teresepkeun ka jalma anu kaleuweuhi sinyaah kana awak tukang museup tempo adan meureun tempo adan lohor adan asar meureun ieu mah tempo adan teh ngadu diponir deui hujan angin doda gerap da teu eureun musim teh teu nu gelo wae aya hujan ngiuhan berarti nu musim leuwih ti nu gelo lain cek aing lain cek aing ieu mah ngan ieu mah nu gelo lamun aya hujan ngiuhan nya sok nyelunguh ka saung dinya beres lumatak ulah kaleuwih nya imalan tuh da geuningan lolobana mah hampuraan teh dipake seremonial ngumpul padahal eta teh ungapoe dilakukeun ku urang di mana ngalakukeun kasalahan buru-buru pentah hampura da bisi kaburu maut ya da maut mah teu apa manusia dikungkung kupati mun datang sok ngadodoho bisa berang bisa peting hanteu pilih-pilih mangsa sanajan nyumput tina peti besi sanajan ngajerit maratan langit kocak maratan jagat pasti malakal maut mah bakal datang nu matak rengsekeun heula urang di dunya geura hampuraan lamun boga hate hampuraan keur di mana reka mana keur kumaha oge bakal dijamin kaslametanna ku nu murbeng alam ya kanu bersih hati kanu meninggali mah kitu geura islah papada manusia ulah rasa aing pang benerna sabab bener lain aya dina pangakuan tapi bener aya dina hukum anu lungsur ti ajali loh mahfud ngabukti tuduh ayat-ayat syariat mangrupakeun kita tak bener mah di dinya ulah ngarasa aing luhur ku emu jemar ku panalar sugih ku pangarti ieu mah kabatur teh kitu we nyalakeun jeung nyalakeun beda pamadegan saeutik beda keyakinan kafir gampang ngabidahkeun gampang ngakafirkeun ka batur padahal tugas manusia pikeun ngahakiman diri batur dan tugasna manusia mah pikeun ngahakiman diri pribadi
cekat terangan gerak saksi kebohongan maneh ulah rek nyaksi kebohongan batur sabab lamun anjeun wungkul nyaksi kebohongan batur dijamin nepi ka rungka jagat kebohongan pribadi moal ka ameu tah leres Gusti leres kumata kade ulah cawadan jelema da jelema teh boga pamikiran sewang-sewang boga pamadegan sewang-sewang book sarua hideung tapi pamikiranna beda-beda ari pamadegan kade diwangun ku sababaraha faktor pamadegan jelema diwangun ku sababaraha faktor hiji faktor lingkungan anu ngabentuk karakter manusia kadua dahareun mangaruhan teh katilu sakola pendidikan kaopat gaul bakal ngawangun pamadegan hiji jelema nu matak di dia urang kudu timbul kadewasaan di mana nying harapan jalma-jalma anu rea bakal timbul we kawijaksanaan didinya dewasa disebutna da agama teh kaituna nitah dewasa urang teh dewasa pikiran dewasa perilaku ulah bubudakeun nya leres Gusti kapungkur aya dongeng Kangjeng Nabi Musa guru kahiji guru anu mursyid yaeta Kangjeng Nabi Khidir Kangjeng Nabi Khidir harita ujug-ujug maehan budak we teu pupugu budak teh jodi paehan cek kacamata syariat mah taleungeus tapi di dia kulantaran ilmu kamaripatan dan geus luhur yen eta budak kahareupna teh bakal jadi jalma anu teu hade jeung tibatan engke jadi jalma anu teu hade ayeuna paehan tah ieu dongeng teh kabeh dongeng Nabi baheula ieu teh komitmen moral keur urang ayeuna naon komitmen moralna paehan buru-buru ieu laku-laku bubudakeun dina hate bubudakeun dina awak urang buru-buru paehan naon bubudakeun teh hayang diogo hayang dieuleuk-euleuk ku batur hayang kapuji tata bubudakeun nya leuh leres Gusti nu matak sok timbulkeun kadewasaan anjeun salaku manusia ulah alergi ku perbedaan jadi beda-beda ku pangeran teh ieu teh ciri-ciri tanda-tanda keagungan pangeran di beda-beda teh supaya ta'aruf antara urang jeung urang lain sile omongkeun lain sile dedetkeun lain ajang pasea ieu perbedaan teh tapi ajang silaturahim kaituna perbedaan teh ya dimalankeun di beda-beda mah teu naon dan dina awak urang ge kabeh teh sarua sok antara leungeun nya aya dua leungeun pan beda leungeun katuhu jeung kenca panon aya dua beda kenca jeung katuhu fungsina beda-beda tuh irung nya aya dua irungna liangna beda-beda teh ceuli pun kitu deui tuh dina awak urang lamun urang maksa diri mata cekat terangan gerak ngaji diri lamun ngaji ulah keluar tina diri lamun ngaji keluar tina diri maka sasar hidupna sok gerak kotek tak awak sorangan da ilmu wungkul bacaan wungkul nu kadeuleu nu katempo nu karasa lamun teu jadi ilmu rugi nya imbalan Gusti sok da ibadah mah teu ngaburakeun gumantung kana kamampuanana gumantung kana kamampuan sewang-sewang ai ibadah mah da ieu teh hampuraan teh masih kene kagolong ibadah sok nu kadada nu kaduga laksanakeun cekat terangan samina wa atona dengekeun pigawe ulah loba teuing mikirin agama mah ulah loba teuing di pikiran teuing kade lain teu meunang di pikiran tapi teuing di pikiran teuing sabab naon kade kadang-kadang lamun loba teuing di pikiran teuing loba nu koslet dina masalah agama kadang-kadang agama jadi diakalan ku diri pribadi
jadi agama teh teu meunang ngangge akal lain teu meunang ngangge akal kudu ngan kade ya agama ulah diakalan ari konteksna diakalan kaituna bakal gumantung kana syahwatna gumantung kana kahawana ngangge akal kudu ngan kade ya agama ulah diakalan